ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta ku Habib Usman geus dilempengkeun masjid teh, tetapi cak Syekh Nawawi ieu kurang ngaler saya tik. Udah cak Habib Usman, udah saya kompas melalui rubuk, tetapi ini masih kurang. Habib Usman geus kolot, Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun. Masya Allah karim dina manakibna. Ketika Habib Usman rada marah, Syekh Nawawi seri. Begitu Habib Usman mendesak, dari mana anda tahu wahai Nawawi bahwa ini masjid kurang aler? Langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang tah make curug. Nah, begitu digitu-gitu nah coba lihat di dieu ku Habib Usman, Masya Allah Baitullah na katingali masjid kurang ngaler kakarak. Dirinya Habib Usman meluk sanggeus meluk cium tangan, Syekh Nawawi embung dicium tangan ku Habib, malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Usman. Habib Usman embung dicium tangan lantaran jahnya alun bahwa ieu wali. Akhirna ieu embung dicium silih tangkep didinya. Tuh mulia budak halna dicium ku Habib, teu batal ka Habibanana, Habib nyium Syekh Nawawi. Ya karim lantaran nyahuan Habib Usman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min auliyaillah. Sarua Ki Khalil Bangkalan, sarua Mbah Bolong seperti kos kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Musa nu alhamdulillah sabada istrina pupus laku deui. Bersyukur ka Gusti Allah. Mun ieu mah jan pogo. Oge ka Kiai Haji Markasum nu alhamdulillah selalu eksis dina ngajalankeun dakwah melalui pangaosan. Oge ka Kiai urang sadaya, guru urang sadaya, dulur simkuring, pernah sasarengan di Bandung, di Ciberem, ngannya nama atuh senior kuari mah kula mah
Junior. Jadi guru kula eta guru masak. Kiai Haji Bujairimi. Terakhir Kiai nu pangkolotna Kiai Haji Profesor Dr. Supendi AF. Alhamdulillah. Udah doakeun kiai-kiai mudah-mudahan dipasihan kegiatan katabahan katawakalan sehingga bisa nuduhkeun urang dalam rangka ngawauhkeun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu alhamdulillah di tengah-tengah urang aya mantan dandim. Mana anu tadi dipakai kacamata mana? Oh, teu ka dieu. Alhamdulillah di mantan dandim di kampung kosong. Atuh kembur dah berarti. Kasepuhan Cikupa Bapak Bunyamin S. aya. Alhamdulillah. Tamu urang ti Cikarang alhamdulillah aya. Termasuk Bapak Haji Anyar anu hampir tewas di ditu tapi kembali pulang alhamdulillahirabbil alamin. Asal berita baik didengekeun aya eueuh ya almarhum tapi alhamdulillah kori urang alhamdulillah aya. Berikut sebagai penyelenggara Bapak Lurah Asep anu eksis selalu ngaji lain bae minggu bahkan lain waktu ngaji ge ngaji bae alhamdulillah. Pegatur acara nu alhamdulillah jenazah ieu parantos ngabagian kasim kuring padahal cukup be tadi ku Ki Bujairimi. Kula mah datang ka dieu ngadoa aju dahar balik. Sedep eta baru ka situ tah. Geus geuraheun tah. Tapi kulantaran meureun ti dituna kudu ngaji insyaallah ala kadar nambahan. Dina wengi ieu urang kempal di dieu dalam rangka walimatul wakilah. Walimah gunting pita patali jeung selesaina bangunan masjid. Kudu nama ieu teh make pita kemudian digunting make gunting emas. Guntingna bikeun ka kula. Aslina gitu. Aslina mah gitu. Baheula di zaman Orde Baru Pak Harto mah lain sagunting-guntingna. Jadi guntingna dibawa balik. Kunaon eta teh dilanjut kos kitu tah. Tapi lamun ngaguntingna Ki Bujairimi teu kudu emas guntingna. Besi lah. Ya Allah ya Rabb. Jadi berbarengan jeung tahun baru Islam urang ngayakeun peresmian sebab cek Lurah Asep lamun can diresmikeun can sah salatna. Wah, parah ieu bae. Parah ieu salat can sah. Ya Allah ya Rabb. Jadi sekaligus malam ieu simkuring anu ngahuhuluan masyarakat di dieu
anu sekaligus ngabangun tur nyaksian yuk ayeuna urang resmikeun bahwa masjid ieu telah selesai dibangun dengan biaya 5 miliar kurang. Kurangnya sabaraha? Alhamdulillah ayeuna kurang tos katingali dengan dirayakeun walimatul waqiroh ieu maka masjid benar-benar telah selesai resmi dipakai oleh siapa saja, orang tua, remaja, anak-anak, termasuk wanita tapi yang cantik. Atuh jan ini meribet ja. Aduh ya masjid teu meunang kaasupan ku nini. Teu kira-kira ya masjid. Ya Allah ya Rabb. Asana dibelem ku nini di masjid. Cek Kangjeng Nabi al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Setiap masjid di mana baik lain sakadar ngabangun masjid tetapi memuliakan Ka'bah. Ditingkat, direka, diukir eta adalah memuliakan Ka'bah. Nu mantak memeh dibangun ge masjid teh dikompas heula supaya lurus ka Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Masjid adalah Baitullah. Sebab masjid menuju Ka'bah, Ka'bah adalah Baitullah. Geus masjid ieu adalah imah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah silaturahmi. Aju teu pernah ditutup jam sabaraha bae ka imah Allah mah. Ka imah Haji Apeng mah aya waktuna. Ka imah Lurah Asep aya waktuna. Ka imah polisi aya waktuna. Ka imah RT aya waktuna. Kecuali jahe eueuh. Sarua jeung masjid dah. Pintu terbuka. Tapi masjid iraha ya waktuna eueuh. Sebab masjid mah lain anu bupati, lain nu presiden, lain nu RT, lain anu lurah, lain nu kiai, nu Allah. Nu mantak model di Cikupa aya nu ngajual masjid. Heran ya itu. Cikupa mana? Lah, moal kudu di bejaan. Masjid dijual. Lain di Cikupa di mana tuh? Di Cikupa. Teu nyahonya di dinya. Ya. Aing mah tilok ka mana ge nyaho. Tah geus make bahasa aing berarti asli. Wali beja-beja. Untung bae kaburu dimusyawarahkeun. Hampir terjual. Dek dijieun ruko. Ieu masjid. Tah ieu imah Allah. Setiap jelema anu ka masjid berarti dek manggihan Allah. Lantaran urang jadi manusia dibere pikiran. Pikiran eta jang tafakur. Ketika urang ningali lapangan lega, aya gawangan, cak pikiran urang, oh ieu paranti maca sholawat ya. Pikiran orang Cikupa kan kos gitu. Dukuh bangsa bloon kabeh. Masa lapangan pakai baca sholawat. Oh, paranti main bola. Pikiran tafakur langsung muter. Set. Berangkat desa. Set. Kantor kepala desa. Weh, urusan anak KTP sulit ini. Tafakur. Tafakur. Berangkat desa. Set. Terus mengarah ke ditu aya hotel nelayan. Nah, iya paranti marhaba ya. Tuh. Tafakur orang. Tafakur nyahoan berarti orang dia.
Nyaho berarti di mana coba ayo hotel nelayan di mana? Di mana? Di Jati. Nyaho berarti si osok tah. Orenganan orang Jati bakat tempuhan doang nu ngeusina orang daerah. Buat digiringkeun ku lurah. Tapakur. Di tapakuran oh aya paranti-parantina. Lewat set. Kantor polisi, polsek. Wah, iya berarti tempat setan. Setan? Tempat setan eta. Nu mabok bawa ka dinya, nu zina bawa ka dinya. Iya kan? Ah, iya. Eta tempat setan. Berarti kan polisi nage untuk menangani setan dia harus sesuai dengan setan. Maksudnya nyana bisa babaca anana. Polisi itu udah disangka lantaran nyana menangani setan, jadi harus bertampil seperti setan. Polisi. Jadi itu orang naik motor bayar. Ayo polisi langsung. Ayo setan. Sian orang. Padahal makannya lagi aikan rapih memuana naon. Tanya ya, Rit. Oh iya Pak. Mana STNK? Waduh lupa Pak. Oh iya. Karena mah gak pakai helm. Lupa Pak. Lupa melulu kamu. Udah kalau gitu kan kamu STNK nggak bawa, helm juga nggak pakai. Udah sekarang mah bayar aja dah Pak. Waduh nggak bawa uang, lupa Pak. Lupa, iya. Kamu bawa otak nggak? Lupa Pak. Otak juga nggak dibawa. Polisi jadi bingung. Jangan taing salah ya. Eta kapanggih jeung setan mah kudu disetanan deh. Ya Allah, ya Rabbi. Yes. Maksudnya lain polisina setan, tapi untuk menangkap setan-setan. Jadi tangkep masih Juned, jeung si Dedi, orang dukuh. Oh si Junedna keur kasurupan setan. Nah, si Dedi sarua tangkep. Begitu orang ningali masjid, Masya Allah, pikiran orang tafakur kan, berpikir ya Allah ya Rob, ieu mah satu rumah lain anu polisi, lain nu abri, lain nu lurah, lain nu kiai, lain nu camat, nu Allah. Maka adab-adaban asupna ge. Ketika dek asup orang make sepatu semahal apapun dibuka. Sendal nu mahal kumaha bae dibuka. Naon bae anu kira-kira kurang sopan asup ka masjid tetap dibuka. Sebab masjid mah lain anu makhluk nu Allah. Anda kaya jelema so tata saupan, ahli hakikat. Jelema ngadenge bahwa di dunia teh selain nabi aya wali. Wali ieu kan jelema anu mulia. Nyana tengah jalan kahujanan. Barang kahujanan neangan, wah, ieu nu sugih ieu. Wali tolol pan kos kitu neangan nu sugih. Nah, iya mantep ya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cepat buka pintu. Emang ini siapa? Ana mantu Allah. Beuh, budak. Sekira-kira minantu Allah. Geus lain minantu bupati Allah ya mah. Cak anu sugih teh siapa? Saya menantunya Allah. Wih, mulia amat di jelema. Maksudnya kan nu sugih pasti mukakeun lawang. Hajukan ngaran-ngaran minantu Allah kan dihormat. Beureunanan sarena ge kudu di tempat anu mulia, suguhanana ge dan lain-lain sebagainya. Pikirannya kos kitu. Sakali deui cak nu boga imah teh emang ieu saha? Ih, buku minantu Allah ieu.
alhamdulillah kula bungah jasa geus lain nabi deui mah minantu Allah malam ieu kata tamuan ku bunga jasa dibuka lawang trek bae langsung dicekel leungeun alhamdulillah dibawa keluar mau dibawa ke mana saja mau dibawa ke rumah Allah sakana teh diasupkeun ka masjid dah inilah rumah Allah dikunci kunyana aju balik deui nu sugih mah sial sakana teh aing mah maksud ka imahnya ge lain ieu atuh ka masjid bae teh kudu assalamualaikum ka nyana gara-gara salah nyebut kunaon nyebut minantu Allah atuh geus layakna minantu Allah mah kudu dibawa ka imah Allah tinggalnya nabe dikunci di luar kieu bae aing salah nyebut jakira gara-gara jadi minantu Allah da ieu teu meunang salah maksudna imah Allah teh ieu lain Allah aya di dieu Allah mah teu di masjid teu di mushola aya di mana-mana maksudna imah paranti menuju Allah diluruskan ke Baitullah bait Allah aya di Mekah seluruh masjid sadunya kabeh menuju Baitullah ketika masjidna teu lurus ka Baitullah teu sah salatna mata kudu dikompas heula nu rapih masjid teh sabaraha derajat 3 garis khatul istiwa teh urang teh terbasuk janub atau shimal nah iya kudu melalui ilmu falak kudu dikompas supaya lurus ka Baitullah Masya Allah lamun urang nyaritakeun tentang kehebatan ulama-ulama baheula geus puguh Syekh Nawawi jeung Habib Utsman ai eta Syekh Khalil jeung minantuna ai eta mbah bolong nu aya di Ampel sarua hampir sarua dongeng-dongengna ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta ku Habib Utsman geus dilempengkeun masjid teh tetapi cak Syekh Nawawi ieu kurang ngaler saeutik udah cak Habib Utsman udah saya kompas melalui rubuk tetapi ini masih kurang Habib Utsman geus kolot Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun Masya Allah karim dina manakibna ketika Habib Utsman rada marah Syekh Nawawi seri begitu Habib Utsman mendesak dari mana anda tahu wahai Nawawi bahwa ini masjid kurang aler langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang teh make curug entek curug Rusdi ulah sembarangan eta bisa ngabolongan nya ngabolongan naon ulah rahasia teman loba dongengna ge hampir ditangkep nya eta begitu dikitu-kitu nah coba lihat di dieu ku Habib Utsman Masya Allah Baitullahna katingali masjid kurang ngaler kakarak didinya Habib Utsman meluk sanggeus meluk cium tangan Syekh Nawawi embung dicium tangan ku Habib malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Utsman Habib Utsman embung dicium tangan lantaran jahnya arhun bahwa ieu wali akhirna ieu embung dicium silih tangkep didinya tuh mulia budak halna dicium ku Habib teu batal ka Habibanana Habib nyium Syekh Nawawi ya karim lantaran nyahueun Habib Utsman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min auliyaillah sarua Ki Khalil Bangkalan sarua Mbah Bolong seperti kos gitulah nah ieu ge masjid ye kurang ka mana ieu sebenarnya namanya barang didele-dele ku kula aya sih kekurangan mah aya kekurangan bener ieu mah kurang serius kurang gede atuh jelema loba ieu masjid leutik Masya Allah jelema di dieu sabaraha ribu ieu masjid dengan mun Jumaah kabeh jeung moal mahir moal mahir lamun Jumaah kabeh urang dieu ka dieu jeung moal mahir cek ulama moal ngan mantak ieu wayahna ngumpul-ngumpul duit deui ngagedean ka mana cenah kiai ka mana ieu gade ieu mah imah batur lah imah saha mustabrak
Kalau masuk inget ka dongeng di Baghdad deh baheula. Aya seorang pemuda ngabangun imah. Kunyana dibangun teh sekitar hargana 100.000 dirham. Sadirhamna 4 gram. Dinar sadinarna 4 gram. Kemudian kali 100.000 dinar. 100.000 dinar kali 4 gram. Lamun nitah ngitung ka Haji Pendi, asana saminggu mal beres. Mal sekolah. Mun nyana bisa ngitung sugih. Kulantaran nyana mah dagang terus tapi teu bisa ngitung, atuh datang ka ku ada hutang nu gede. Gara-gara kurang bisa ngitung. Nah, iya begitu mulai dibangun agrengna luar biasa, kabeh unggal jelema nu liwat ningali nu teu godeg kepala. Insyaallah, betapa bagusnya, betapa megahna. Setiap jelema nu liwat nek ngora dek kolot budak mah komo, wah ieu mah nya gede nya mewah, nya gede nya mewah. Kabejakeunlah ka Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kan seorang sahabat. Nyana kulantaran geureuhna luar biasa, akhirna ningali. Begitu ningali batur gogodeg nya mah tungkul bae. Cekeula saya nu bogana seorang anak muda. Di mana nyana naina? Tuh. Groker. Ya rajul ta'al. Datang. Ente kenal ka kaula? Sangat kenal cek mana ieu kan sahabat Malik bin Dinar. Sumuhun alhamdulillah. Aya naon tuan? Ieu ngabangun imah sakieu poharana kula bangga. Alhamdulillah. Cek jantan teh. Asal sanagri Baghdad moal aya panggedena jeung pangmewahna jeung pangmegahna kecuali imah ieu bangga luar biasa. Nuhun. Lantaran kula ieu usaha kemudian kapercaya ku Gusti Allah usaha kula sehingga kula hayang nyieun termegah jeung terindah imah di negeri Baghdad. Ayeuna geus kesampaian alhamdulillahirabbil alamin. Umur ente ayeuna sabaraha tahun? Alhamdulillah cenah kula sekitar 35 tahun. Umur rata-rata sabaraha tahun? 63 umur Kangjeng Nabi. Lamun 35 sampai 65 tahun berarti tersisa seberapa tahun? Seberapa aja? 30. Bener kan? Terbukti kan? Bodohna bener. Terbukti. Ulang. 63 tahun nyana geus 35 tahun tersisa sabaraha? Bener terbukti kan? Atau terbukti? Enggak. Paingan kolektor ngudag-ngudag bae. Ada bangkrut. Jadi kurang seberapa tahun? Tu alto yang hanas dibawa ku aing. Masya Allah. Bodohna kabina-bina. Sakitu teu bisa geus kieu bae. Mun bisa meureun opat kabeh. Nah, cek Malik bin Dinar ente ngeusi berarti 30 sekian tahun. Nah. Sisana ieu deuk dikamanakeun imah sakieu megahna. Pamajikan ente kemudian ngeusi masih keneh tangguh ieu imah. Dieusi ku ieu masih keneh tangguh. Kumaha lamun diojol ku ari ieu imah ieu? Diojol jeung naon tuan? Diojol jeung kemewahan 70 kali lipat seperti ieu gedena mewahna 70 kali. Ji. Atuh kula mah resep jasa lamun diojol mah. Lamun bener-bener daek diojol deule kaluhur. Nya nambungeun deule kaluhur. Aya naon tuan deule di luhur. Sakali, 2 kali, katilu kali nyana daek ningali ka luhur. Begitu ditingali di luhur, Masya Allah, aya istana.
nu hese dicaritakeunana anu hese dibandingkeun anak eta mah lain bangunan dunia cek manehanan lamun ente daek ojol jeung eta ieu imah nu sakieu megahna imah nu sakieu gedena wakafkeun jang ka masjid sok harita keneh lantaran geus dibere dedeuleuan istana nu sakitu poharana henteu cengkat deui detik ieu menit ieu abdi mah kajenting susah hirup jeung anak jeung pamajikan ieu imah dek diwakafkeun jang masjid lantaran geus kadeuleu istana mata cek ulah tadi ieu tanah saha bae ieu pokona gedean ieu masjid ka dieu cak jana ieu tah engke dibere istana di ditu ojol ieu ge asana ka bawah yang kemaya imah saya asana isuk asana ieu geus lah asana ka jana ka kiaikeun bae ulah ka masjidkeun mantap ji lain lalaga anti harita langsung pamajikan nanya ka kunaon eta imah nu sakitu megahna encan anggeus geus diwakafkeun ka masjid masyaallah neng urang moal kebal hirup di alam dunia kakak geus ningali istana di mana cak yana geus teh nyaritakeun anak pokona neng mah geus ulah daek mewah-mewah di dunia aya engke di akhirat ku kakak diajak wah cak yana ieu kakak jadi kieu ngobrol lantaran nu kapangina wali Allah bisa ngabukakeun hijab sehingga jelema percaya geus urang ge lamun kapanggi jeung ahli tauhid beneran nya make kana tauhid urang bakal percaya kana ilmu tauhidna lamun jelema ahli fikih make kana fikihna ketika nyaritakeun fikih percaya nya kana fikihna ketika urang kapanggi jeung ahli hakikat bener-bener nya ngahakikatna urang cinta ka Allah bakal resep gerage sebab naon disesuaikan jeung nu nyaritaan tuh nu bantak ieu al masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah lain sambarangan geus dina Al-Qur'an ge kan dijelaskeun fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal ya satu bangunan dipersilakan ku Gusti Allah untuk diagungkeun diluhurkeun disucikan Gusti Allah yang baca Quran zikir dan lain sebagainya bentuk naon eta bangunan buyutillah fi buyutillah azinallah masjid mendak urang beda salat di imah jeung salat di masjid salat di imah makan aya suara TV Allahu akbar ting dong ting dong ting keur-peureum ge naon eta jija iklan tama yang didegeun bawail maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim padahal mah salat sunah poho yasin barang balik deui kali aing ngalantur kunaon maca yasin cak cenah ieu balik deui qul a'udzu birabbin nas malikin nas balik deui Allah eta di imah salat di imah mah kos kitu salat aya henteu kitu salat di kamar lah cuma TV pareuman radio pareuman HP pareuman salat di jero kamar Allahu akbar meunang sarakaat pamajikanna nyingkap ya Allah ya Rabbi ieu aya guha di dieu nya lagi geus teu beres begitu beres sarakaat gegeuraan we ka 2 rakaat teh ya begitu asyhadu an la ilaha illallah 2 nu ngacungna ngacung nu ieu mah tereng ieu teu tak eta kan salat di imam mah kos kitu mantak salat di masjid ya Allah ya Rabb lamun baheula Sidina Abu Bakar Siddiq boga masjid sorangan abeh nikmat salat lamun Sidina Umar boga masjid sorangan abeh nikmat salat lamun Sidina Ali boga masjid sorangan abeh ngeunah salat mun Sidina Gomamah boga masjid sorangan abeh ngeunah salat mun Salman Al-Farisi boga masjid sorangan abeh nikmat salat baheula mah aya masjid Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman kabeh di Madinah teh eta teh maksudna abeh ngeunaheun jasa salat deuk sabaraha ribu rakaat bae tuh nah di dieu ge dimanggakeun deuk salat 1000 rakaat
Masya Allah, lamun aya jelema bisa sholat sapoe saputing 1000 rakaat jadi geus mantep. Sorga bae pokona. Sanggup Bang Haji 1000 rakaat? Turun. Taruhlah 500 sanggup. 100. Ya. Aduh, iya 100 kan teu. Turun geus aing lah 50 rakaat. Ya Allah, masih kan 10 nu sunahna 10. Masya Allah mun kula malaikatna enggeus kolot-kolot teh budak ngaon gawe atuh tah kadadan 1000 rakaat atau 500 kadadan 500 rakaat 100 rakaat sapeting tahajud. Aduh cenah kiai 100 rakaat batu teu kabagian waktu geus 50 rakaat. Duh cenah 50 gitu kiai teh boleh pagawean urang teh kudu pagawean kiai ge henteu. Tuh sia mah sok aju ka kiai ge henteu. Ngacaprak sia mah. Geus atuh 10 rakaat. Asana cenah kiai 10 ge berat cenah. 2 tuh. Asana cenah 2 ge kulo mah teu sanggup. 2 ge teu sanggup keneh bae. Geus jang urang dia mah asal neuleuh bae ka masjid. Oh iya masjid, balik deh enggak? Sakit. Asalnya hoba, iya masjid, oh enggak, balik deh enggak? Sakit tuh ge bakal ka sorga. Ku sakit tuh ge, iya naon ieu? Iya masjid, oh paranti ka Allah kan? Nyaho pan ngarata. Enggak sakit tuh doang ka sorga. Teu kudu salat. Asal sakit tuh doang geus. Geus. Komo nengok doang mah di jandela. Set, iya masjid kan? Aja balik deh geus. Surga batak ucap ka urang dia geus teu kudu lah cek teu kudu salalat lah geus asal neuleuh bae oh ieu masjid ieu geus asal ieu masjid bae geus surga atuh kan lain nyaritakeun masjidna Kangjeng Nabi ge nyaritakeun man bana baitan yubanullah fihi sajelema nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun di surga anu tadi anak muda ngawakafkeun imah jang masjid dirombak menjadi masjid sorga langsung boga istana atuh urang dieu ge geus emang jang ngabangun geus nu mere semen anu mere bata anu mere pasir atuh geus teu kudu salat sorga di cenah kieu ngeunaheun amat ngeunaheun geus masalah aduh batak cek lagi asal deuleuh oh ieu masjid geus geus alhamdulillah aing bakal dibangunkeun kan di sorgangan ieu nyana imahna di sorga kan kudu ka ditu melalui neraka ngojay mal kebal 1000 tahun tah ieu bangunan teu kudu salat loba-loba urang ningali bae geus jadi ibadah sakumaha urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa ningali anu diwenangkeun ku Gusti Allah komo ieu mah jang paranti ibadah ka Gusti Allah atuh jadi siksa mantap daripada nonton TV mending neuleuh masjid kieu biasa kenaon lah yang neuleuhan bae geus salat moal neuleuh doang ieu mah cak kiai ge neuleuh doang gajaran sakene ge teu kudu salat geus pokona mah kebel-kebel mah nyana ge kan izin sapoe neuleuh 2 poe neuleuh 3 poe nyana ge mikir aing neuleuhan doang teu salat goblok ya aing ya tah mantap neuleuh heula neuleuh heula ka dinya kayak kana anu nanya keur naon mang neuleuh masjid geus salat moal sapoe 2 poe man keur naon neuleuhan bae masjid tuh emang neuleuh bae jacak kiai ge ganjaran geus bae kitu eta terus menang sambigu aing si tolol teh nya cek batur nu salat aing nu neuleuhan doang tah ge mah kebal-kebal mah nyobaan aing salat lah tah jadi ulah wakadita salat ka jelema neuleuh bae heula urang seperti tahajud ulah wakat tahajud berat hudang bae heula hudang hiji wah waktu tahajud dia jaga teh geus cukup aing maca kieu ge jak hudang doang geus malah mah hudangna ge balap jeung ieu heulaan ieu hudangna ge kabawa ku eta hudang ge nya ge tah aki-aki mah teu hudang nah iya hudang kayak kebel-kebel nanya ge aing naon gawe cek cenah ieu hudang atuh mending tahajud geus lah tahajud aing mah 3 rakaat bae
Woi, sok pemajikan di mana aya tahajud sarokat? Cak kiai ge seutik-seutik. Tah manggeus pokona aing mah sarokat bae. Atuh tetep salat mah 2 rakaat lain witir. Mong aing mah sarokat bae lain. Rakaat bae usul salat tahajud rakaat Allahu Akbar. Rukuna geus hiji ruku. Sarokat bae hiji ruku kan. Cak pamajikan di salat sikos gitu. Ya sia aing mah sarokat ge salat sia. Atuh ku berat-beratna ngalah geus disiapkeun tahajud mah tahajud anggal geus di dieu bae anggal geus di asal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna assalamualaikum geus teu bisa ditanya asalna 2 rakaat paeh di beunang mulayan setik-setik ieu dunia nu sakieu megahna bakal ditinggalkeun ku urang bakal ditinggalkeun ieu ku urang anu ngabaturan urang ku ari teh 3 harta ngabaturan urang jadi batur urang harta teh mobil segala rupa imah nu ngabaturan urang teh keluarga pamajikan anak dulur kabeh nu ngabaturan urang teh amal urang ketika datang ke kuburan 2 balik tinggal amal urang saya ikut terus Haji Pendi saya amalmu dan saya kemanapun akan ikut dengan engkau. Kok cek aja pede kok jore amat sih? Iya salah siapa terserah anda lah. Kok bisa jadi jelek begini sih ini kenapa? Harus tahu dong kan dagang enggak jujur ini saya waktu karung dioplos kan saya waktu membohong harganya belum dapat padahal kan udah untung kan saya di samping itu juga utang orang gak dibayar kan saya terus kan mobil juga kan kreditan saya juga kan waktu sama si mbak tetenya digitu-gituin kan saya tuh iseng caknya belum tuh coba pokoknya saya akan setia ikut terus. Kaji ini jangan dong, saya malu sama teman-teman, nggak bisa. Saya tetap ikut mulai dari kuburan sampai ba'ats, sampai mahsyar, sampai timbang, sampai nyebrang jembatan Siratal Mustaqim. Saya terus ikut. Ya semua. Maksud batur mah baragus. Ya Allah. Kunaon ieu masjid teh sehingga bisa nyalametkeun umat ku ngabangun masjid bae ge Gusti Allah bakal nyieun istana lantaran ku ayana masjid teu bocor jelema ibadah tenang dengan menemukan ketenangan nu ngabanguna bakal diganjar leuwih tibatan anu ngalaksanakeun salat ji ketika panas Masya Allah aya kentengan cacak kentengan aing moal bisa tentrem ibadah kulantaran tentrem na ibadah aing teh ieu teh kenteng nang saha ieu ngabangun nu ngabanguna bakalna leuwih tibatan anu salat mantep cek kula mantep kudu saralat nya nu ngabangun masjid bang geus bae geus atuh gede jasa kajaran aja ya Allah ya Rabbi bayangkeun batur bisa sholat dengan tentrem na ngabangun saha batur bisa maca Quran dengan tentrem na ngabangun saha batur bisa itikaf dengan tentrem na ngabangun saha sedangkan menenteramkan manusia mengamankan manusia pong bade gedena ganjaran lain masjid bae ngamankeun contoh di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya jelema datangkan ka anjeunna Tuan aya naon abdi hayang jasa ongkos murid-murid Tuan kadanan cara Tuan maksudna hayang ibadah ka masjid ka majlis beuh haju zikir kadengena ku nikmat eta ibadah selama ieu anjeun naon pagawean abdi mah pan ngahalangan musuh di ditu teh jadi tentara ngahalangan musuh ieu pan keur peperangan ayeuna abdi mah ditugaskeun teh di ditu teh perang angkat senjata kadang-kadang teu salat abdi mah di ditu teh angkat senjata ketika musuh datang Yahudi datang abdi bagianana masyaallah ningali kiai ku nikmat amat
Cituan si Abdul Qadir, wallahi kula jeung anjeun muliaan anjeun, kula bisa ibadah lantaran dihalangan musuh ku anjeun. Teruskeun kula ngajamin di akhirat heulaan ente ka surgana. Atuh tentara ngamankeun negara leuwih tibatan Haji Pendi ka surgana. Haji Pendi mah keur kikieuan mah teu datang-datang tentara mah we. Ji, ngapain di situ Ji? Ini enggak nyampe-nyampe makanya. Kun tentara. Ji, ngamankeun. Kopral maka dikitu ge. Ku kopral. Atuh kumu ku jenderal. Polisi lamun bener-bener ngamankeun negara. Saat manusia keriweuh datang polisi. Tenang, ada saya. Ada apa ini urusannya? Ini berantem soal apa? Ini soal perempuan. Nginggir semua. Sini perempuannya. Aman. Sial tak polisi goblok. Ngamankeun. Negara keracak-acakan polisi. Urang kan waduh. Ya. Urang lewat. Jalan macet. Lu bisa nangani, tapi ku polisi langsung turun. Stop punya kaditu iya kadieu urang ge bunga hadena aya polisi. Emang lain ganjaran eta? Ganjaran. Masya Allah, tah lamun polisi bebeneran ngamankeun negara dalam negeri keamanan teh bener-bener ngamankeun, abri ngamankeun, atuh pangheulaan nya ka surga. Pokoknya dijamin jeung Haji Pendi jauh. Haji Pendi mah maleset nya mah di jembatan Siratal Mustaqim ge galeang. Wah. Malaman di tukang 1, 2. Bener bae ngegejebur. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Rabbi Muhammad. Nah, tinggal kuari urang ningali dedikasi polisi bener henteu ngamankeunana ente anu menilai. Bener henteu abri ngamankeun negarana ente anu menilai. Ketika bener-bener polisi ngamankeun negara, atuh pohara jasa sarua jeung jelema nyieun masjid, kiai nu ngeusi, ustad nu ngeusi, santri nu ngeusi, masyarakat nu ngeusi, kabeh kan ngaromong, "Yeuh urang ngeunaheun jasanya yeuh masjid na ngabangun saha?" Dongeng aja Haji Pendi ngabangun masjid. Allah, nyana mah atuh pan sodako ge 100.000 ka masjid minta dikembalian. Teu kira-kira mana. TKM ya tah 100.000 kembalina. Sabaraha duit? 90. Ambok. Masih bagus. Nah, iyalah masjid, ulah disangka masjid teh sakadar masjid. Namun kura sok ngadongengkeun di Mesir baheula aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid, ngadenge kiaina jelema nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat. Nini geus teu boga salaki, anak geus eueuh, incu geus eueuh, cak jan aku kabita amat. Datangnya na ka panitia. Kula mah kabita ku ganjaran aju teu bisa nyumbang nanaon ieu bae paku hiji. Ya, paku hiji ieu cek yang geus pitadeun di dinya. Teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya. Atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun. Hai guys, abeh balik doang teman panitia dipaku di hareupeun lawang tah teh. Tak tah. Gas, alhamdulillah balik. Tapi eta paku embu paedahna gede jasa. Aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun. Kolor. Di hareupeun masjid baheula makan kitu tolol. Ka masjid sih makan najis. Nah, aya sorban bau hapeuk. Tempelkeun di dieu. Aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu. Digantungkeun di dieu. Kasimpulanna mah sini nini maot kaimpilah ku seorang waliullah kiamat. Begitu kiamat langsung timbang amal, langsung ke neraka. Ini begitu diintrogasi, masya Allah, sholat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus, haji gitu kene, bahkan kasalaki kurang pati adab.
Ieu mah geus meh eueuh deui keputusan. Nini kudu ka neraka. Sadar nini ge aing mah tuh ka neraka geus sadar aing banyak pagawean aing kos kitu. Nah, geus begitu neuk ka neraka, set paku bleng. Wah, malaikat, saya adalah paku yang ditempelkan di depan pintu. Depan pintu masjid ini siapa saja yang mau masuk selalu menggantungkan yang kolor, yang sorban, yang udah bau bentak di situ. Saya nih, maka saya tidak ridho dan tidak ikhlas kalau yang punya paku, yang punya saya masih masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa diasupkan ke neraka, tidak bisa lantaran aya paku ngahalangan. Tidak bisa. Seret deui ku malaikat ka ditu kana pintu nu hiji deui. Paku pindah ka dieu. Malaikat geus puyeng, pindah ka ditu. 7 lawang paku aya bae. Bebeja ka Gusti-Gusti. Ieu sini ini pan padahal mah kudu dikanarakakeun tapi ieu nyana kahalangan bae ku paku. Cak Gusti Allah aing ridho jasa sebab nyana mah bogana sakitu-kituna gas. Balangkeun ka surga habak. Balangkeun ku malaikat nih lah geus di dieu ge jang naon balangkeun ka surga. Wah blakna geus kieu we ya tadi. Panitia can datang nyana geus datang. Panitia karak datang nih mana di dia siapa dulu. Siapa ini Mas atuh sombong atuh bener sih tah mah ye nah nu mantak geus ibu-ibu kalau mau anu ngabangun masjid itu kudu hese-hese paku bae hiji. Mal anggeus asana mah. Saletik paku bae mangpaatna pohara atuh komo nu lain-lain. Masyaallah karim. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di pas tahun baru Muharram, tahun baru Islam sekaligus urang meresmikan masjid. Lain berarti ieu masjid can dipake tetapi supaya jelas bahwa di dia ngabangun masjid telah selesai ganjaranana nu ngabangun ieu insyaallah luar biasa. Geus lain di dieu bae engke aya nu ngabangun masjid mah pan lain urang dieu masjid itu masjid Allah ayo boga masjid itu ayo tah Haji Pendi alhamdulillah nyana jadi panitia masjid hampir dijual punya. Geus bogo kotak mah laleungitan lain ku batur. Nyana deui. Teu beres panitia. Urang dituna ge geus aing ngeluh ka nyana. Asal kiamat. Ngan untung nyana deukeut ka kula. Sanajan nyana kos kieu ge. Maksudna ku urang lemburna mah deuk dibalangkeun. Cek kula teh tenang. Moal kebel deui teu kudu diteluh. Mal kebel deui atuh umurna ge geus sabaraha geus teu kudu hese-hese antepkeun moal kebel. Atuh KTP-na geus umur hidup. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang hirup tak bisa-bisa lantaran urang aya anu nyatet malaikat kiri kanan inggis lamun urang inget kadinya bayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid aya catatan-catatanana tinggal urang tafakur bae ku ari mah ye tafakur teh kumaha maksudna berpikir lamun sapoe 24 jam lamun sabulan kali 24 jam 30 poe kali 24 jam lamun setahun 360 hari kali 24 jam sabaraha jam umur urang telah lewat nu kamari nu kakarak satahun 10 tahun anu 50 tahun mulai isuk tanggal hiji kaharep urang teh masihkah diberi modal ku Gusti Allah sehingga waktu eta dipake sumpah dina Al-Qur'an wal asri demi waktu maksudna umur urang teh sebagai modal lolobana nu ngagolangkeun modal teh hayang untung
Tapi dina Al-Qur'an geus dijelaskan innal insana lafi khusr. Hampir rarugi. Ulah nu jara rauh ieu nu aya di dieu bae. Umur ente sabaraha tahun? Kalkulasikeun geura. Dipotong sare. 12 jam sapoe potong sare, nu 3 jam, nu 8 jam nurutkeun dokter mah. Nu hirupna sabaraha? Kemudian anu dipake nonton TV, SMS-an, main catur, main gaple, nu ulin sabaraha? Nu dipake salat, na keur salat da ge teu inget ka Allah. Lafi khusrin. Modal nu aya di urang, umur nu dibere ku Gusti Allah hampir rugi kabeh. Nu mentak sing hade ieu umur urang teh modal mata ku waliullah ma waliullah atau para solihin selalu memperhitungkeun napas kaluhur besi poho ka Allah, napas ka handap besi poho ka Allah. Napas kaluhur besi lain pake ngaji, napas kahandap besi lain pake ngaji. Selalu kitu bae pemikiran teh. Mantap lamun urang hayang fokus ka Gusti Allah, penting tapi di pelajaran ku kula mandi, setelah mandi wudu, setelah wudu maka pakaian putih lamun aya, sorbanan anu putih, make minyak duyungan. Nah, teu beureum. Asana aing terepae. Atuh asana aing ye, asana ye. Ibu minyak duyung gimana lain deui. Tah, eta teh pemikiran urang teh, sangkaan jero hate urang, kadar urang sakitu. Jelema eta ditinjau ku ahli hakikat, ulah ku Allah, ulah ke Kanjeng Rasulullah, ulah ku para waliullah. Perasaan urang baheulanan, perasaan urang derajat urang di dinya. Lamun urang boga keyakinan berarti urang luhur. Lamun urang masih kene sangka-sangka berarti urang handap. Mun masih kene urang teh hayal-hayal, handapna ge handapna deui. Jelema lempang ti peuting. Begitu lempang aya jelema ditu lempang. Wah, asana caknya penjahat ya, asana penjahat ya. Kan eta ngaranna kan sangka, lumpat jana, lumpat. Alhamdulillah, begitu lumpat manggih masjid, asup nyana ka masjid. Begitu asup ka masjid, alhamdulillah aing salamet cakna ya. Di masjid mah biasana sok pake nyalateun cakna kieu be tengah peuting teh. Ulah-ulah tadi berang ceknya anu nyalateun di dia. Asan aya pocong ya aing mah. Lah, geus teu beres ieu ceknya. Teu beres aing mah. Mending lumpat deui bae. Lumpat deui. Begitu lumpat deui, nah aya tembok ieu. Langsung asup naik ka dinya. Aya liang. Nah, di dia aing aman. Horengan anu ngagali kuburan teu jadi. Enak ieu bae di dia. Ngagali kuburan teu jadi.